Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab. Ya tahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hayyun 'alimun qadirun muridun sami basirun ma yasha yuridu mutakallimun summa sifatun dzati laisat bi ghairi au bi aini dzati. Hayyun ari Allah eta anu maha hirup, alimun tur anu maha uninga, qadirun tur anu maha kawasa, muridun tur anu maha ngersakeun, samiun asalna mah kitu, samiun ngan madarat nadong we sami' basirun. Samiun anu maha ngadangu atawa bukti Allah anu ngadangu, basirun Allah anu maha ningali, ma ari perkara yasha'u anu ngersakeun Allah kana emak, yuridu eta ngersakeun Allah, mutakallimun tur Allah anu ngadawuh, summa sifatu tuluy ari pirang-pirang sifat, hijikeun sifatu dzati, tuluy ari pirang-pirang sifatu dzat nyaeta sifat ma'ani. Laisat eta lain itu sifatu dzat bi ghairin eta salian tidak, maksudna bi ghairi dzati au bi aini dzati atawa datiyahna dat atawa lain datiyahna dat. Hayyun alimun qadirun muridun sami basirun mayasa yuridu. Ieu teh bade nyarioskeun sifat maknawiyah, kamari teh nyarioskeun tentang idrok. Jadi anu nyarioskeun idrok teh sebagai sifat, anu nyarioskeun sanes sebagai sifat. Nah, ayeuna ngabahas berkaitan jeung masalah sifat maknawiyah, ya, bahwa hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mayasha yuridu ieu teh kalabat ahwal. Tingali hiji 2 3 4 5 jajaran kalimat al qauluhu hayyun. Jam'u halin jamana tina halun. Nah, naon maksudna ahwal? Wahia sifatun la maujudatun aya wala ma'dumatun
bal wasitatun bainal maujudi wal ma'dumi. Menurut Imam Sanusi, Jaro as-Sanusi fi Sugro, bahwa ari ahwal teh pedah we ieu teh naon sifat maknawiyahnya. Kacariosan Sanusi mah bahwa nu tadi disanggeukeun teh kalebet kana ahwal, sifatul ahwal, kalebet kana ahwal nyaeta sifat nu teu bisa disebut aya jeung teu bisa disebut eueuh. Balikta sifat nu jadi penengah antara aya jeung naon jeung eueuh. Ahwal teh penengah antara aya jeung eueuh. Maka fa'alal qauli bisubutil ahwal, netepan kana ieu kaul jajaran sahanapeunana bisubutil ahwal ku netepkeunana yen ieu nu tadi teh kaasup kana ahwal, takunu al umuru arba'ata aksamin, maka bukti urusan teh atau pirang-pirang perkara teh aya 4 bagian. Ya. Jadi menurut kaul nu netepkeun ayana ahwal, maka sifatnya kabagi 4 bagian. Kan cek Imam Sanusi mah Allah teh ngagaduhan sifat ahwal. Cek muhakikin Allah teh gaduh sifat hal lantaran mustahil di Allah. Nah, maka Sanusi karena anjeunna geus netepkeun ayana ahwal atawa nu tadi hayun alimun qadirun muridun samiun basirun naon termasuk mutakalimun kalebet kana ahwal, kalebet kana pirang-pirang tingkah, maka anjeunna gaduh argumentasi. Di antarana anjeunna nyangemkeun ayana ahwal teh nawiskeun sifat kabagi 4 bagian anjeunna teh. Arba'ata aksamin, hiji maujudatun. Ya. Naon maujudatun? Wahia allati wujidat fil khariji bihaitsu taro. Ari maujudatun teh nyaeta sifat nu dipanggihan dina buktina sakira-kira bisa katingali, alias bangsa aya. Kan eta mana aya teh nya? Alias bangsa aya. Mana bangsa aya? Contoh we atuh kieu. Dirasa kuletah, ditempo ku panon, didenge ku ceuli, itu tahu saya teh. Karasa kuletah, katempo ku panon, tuluy kadenge ku ceuli teh maujudat. Sifat nu dipanggihan dina buktina gitu. Ngebuktina teh aya ieu rasana aya, mau ditingali katingali ku panon. Lamun didengekeun kadenge tak ku ceuli sora teh. Eta teh maujudat eta. Hiji tah. 2 wa ma'dumat. Naon ari ma'dumat? Wa ma'dumatun wahiya allati laisa laha subutun aslan. Ari ma'dumat mah nyaeta sifat anu henteu tumetep dina asal buktina, dina nyatana. Mana? Contohnya sifat salabiyah. Kan sifat salabiyah mah jadi sifat kunaona. Jadi sifat kunaona? Ku eueuhna. Kan jadi sifat ku eueuhna. Ari salabiyah mah. Matak makdumat mah sifat anu teu tumetep dina buktina. Ari maujudat mah sifat nu dipanggihan tumetep dina naonna? Buktina. Salabiyah mah tumetep dina
aslina dina buktina contoh we kieu atuh wujud kidam aya sifat kidam di Allah aya ngan sifat kidam eta ti Allah teu tumetep dina asalna dina aslina da eta sifat kidam oge ngahartikeun Allah teu aya kawitna gitu. Allah teu aya kawitna bako Allah teu aya tungna beda jeung kieu kan bahasana ge Allah teu aya ya berarti kacabut tina makulat jadi salabiah mah kacabut tina makulat pertanyaan nu 10 teh di mana ayana Allah iraha ayana Allah sabaraha hiji Allah gitu sifat salabiah teh kacabut teu layak teu pantes teu perlu dipertaroskeun ka Allah Subhanahu wa taala. 3 wa ahwalun wa hiya allatilaha subutun lakin lam tasil ila darjatil maujud hatta turo. Nomor katiluna nyaeta aya ahwal. Naon ari ahwal? Sifat anu tumetep. Sifat tumetep ya di Allah. Ngan teu naek kana pangkat maujud sehingga kasaksi. Jeung teu turun kana pangkat makdum sehingga males eueuh mana maknawiyah atak ahwal tadi disebutkeun teh sifat manawiyah teh sok disebut naon ahwal teu naik kana pangkat aya teu turun kana pangkat eueuh atuh kumaha wasitotun bainal maujudi wal makdumi. 3 anu nomor kaopat teh nyaeta wa umurun i'tibariyatun. Nu kaopat teh sifat i'tibariyah ngan sifat i'tibariyah mah wahia kismani umurun i'tibariyatun intizaiyatun hiji eta anu bangsa i'tibariyah mah nyaeta saperti nangtungna jaed eta rekenan tina bukti jaed anu nangtung ngabulak-balik kata lah jaed teh nangtungna jaed eta babahasaan rekenan tina bukti yen jaed teh anu nangtung sukuna ajeg tingkah nu tumetep nu buktina we tata buktina ayeuna diukna aripin teh rekenan yen bukti aripin teh keur naon keur diuk tah kitu ayeuna aripin diuk resti diuk sebut we diukna aripin nyaeta oh berarti bukti aripin teh diuk artinya aya bahasa rekenan aya bahasa diukna aripin berarti bukti aripin diuk aya bahasa nangtung pajri bukti pajri teh anu nangtung i'tibariyah intijaiyah. 2 aya i'tibar ikhtiroiyah. Mana i'tibar ikhtiroiyah wa umurun i'tibariyatun ikhtiroiyatun ari ieu mah rekenan bangsa jijieun. Contoh kabahrin min zabakin. Jadi i'tibariyah ikhtiroiyah mah sakali deui rekenan bangsa jijieun. Rekenan anu jauh tina buktina. Atawa hayalan halusinasi i'tibariyatun ikhtiroiyatun teh mana contona seperti laut tina perak atawa siga kieu lamun urang ngomong ka awewe ka kabogo
abi mah jerawatan. Teu jadi masalah karena jerawat itu adalah bintang dari wajahmu. Di mana banget aja bintangan? Kadi, atau menyebutkan laut tina perak atau jangankan air mata, darah pun akan kukal alirkan di kelopak mataku. Di mana jadi getih? Ngan saukur babasaan, we da eueuh buktina mah kitu. Kartos nyebutkeun we, yeuh si eta mah bidadari we geus. Nah, nya bidadari hitut. Da eueuh, moal aya bidadari hitut mah. Hitut kana mah jelema we biasa. Nah, eta teh iktibariyah ikhtiro iya. Jadi kieu ari iktibariyah intijaiyah mah akur jeung buktina gitu. Kantos. Akur jeung buktina rekenan tina buktina ari iktibariyah ikhtiroiyah mah rekenan jijieun di aya-aya hayalan teu akur jeung buktina. Contoh intijaiyah akur jeung buktina jaed nangtung atawa nangtungna pajri eta rekenan tina pajri teh bukti anu nangtung. Ayeuna ihtiroiyah laut tina emas walaupun laut ataupun naon deui air laut diciptakan dari darah, kalau memang kau jodohku akan tetap akon kulampaui. Di mana laut dijieuna tina getih, udah oleh getih saha? Nya teh ngan saukur babasaan. Teu akur jeung buktina teh. Saking gitu we wungkul. Entar dia kabahrin min zabakin, seperti laut tina perak. Eta. Jadi hayun alimun qadirun muridun. Jadi hayun alimun qadirun teh maksudna mah kaunuhu hayyan ngan teu make kaunuhu teu naonnya teu naon atuh. Kapanan hayun teh meunang nyokotina hayat. Alimun meunang nyokotina ilmu. Qadirun meunang nyokotina qudrat. Muridun meunang nyokotina iradat. Samiun meunang nyokotina sama gitu lin. Basirun tina basor. Matak hayun alimun qadirun muridun ieu teh sifat ma'nawiyah hungkul ieu teh. Sifat manawiyah hungkul. Kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Tuh. Beun. Pina halaman 53 tingali. Qauluhu. Tadi kan qauluhu hayyunnya. Benar tak? Aina qauluhu alimun. Wa alimun bimakna alimun alladzi ilmuhu syamilun likulli ma min sya'nihi. Qauluhu alimun ay wa haitsu wajabalahu al ilmu fahuwa alimun. Sakira-kira wajib ka Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka bukti Allah teh eta nu kasifatan ku sifat ilmu. Bukti Allah teh anu alimun, bukti Allah teh anu uningan. Wa qadirun ay wa haitsu wajabat lahu al qudratu. Sakira-kira wajib ka Allah teh kawasa, bahwa makari Allah qadirun eta bukti anu naon? Kawasa. Jadi qadirun teh tina qudrat. Khobarun lil mubtada'in mahdhufin. Wal qadiru ari qadir teh naon? Ari kawasa teh nu kawasa teh. Ya ari maksud qadirun teh nu kawasa teh alladzi insya'a fa'ala wa insya'a taroka. Zaman kawasa, lil zaman kawasa. Ari maksud kawasa teh nyaeta mun ngersakeun migawe, mun ngersakeun ninggalkeun. Kersaning anjeunna Allah. Rek nyieun manusia, teu nyieun manusia, Allah mah naon? Kawasa. Lamun ayeuna ka Allah kapaksa berarti Allah teh teu
teu kawasa kan siga jelema sakawasa-kawasana jelema manehna jadi direktur atau jadi manajer anger aya tekanan tihana ieu pagawe euy are mungun ayeuna teu arasup urang kudu kumaha teu kawasa keneh wae ari Allah mah insya fa'ala wa insya taroka karep teuing nah eta jadi beda wa qauluhu muridun naon muridun teh wa haitsu wajabat lahul irada wajib ka Allah taala sifat iradat maka bahwa muridun ari Allah eta anu ngersakeun tuh gitu wa qauluhu samiun bihad pilyai tuh ma'asukuni berarti asalna manaon samiun gitu lin nah dipikeun iya na bihad pilya sarta sukun matak bacaan ge kieu hayun alimun qadirun muridun sami tuh nya iya na dipikeun asalna mah samiun iya na dipikeun tuluy aina disukunkeun sukunul ain lid darurati karena darurat nadom jadi kuduna mah samiun kan darurat nadom wa haitsu wajabalahu sam'u bahwa sami lamun wajib ka Allah teh ngadangu maka wajib Allah bukti Allah anu ngadangu tah gitu nah, sifat makna wiyah qauluhu ma yasha yuridu naon ari yuridu ngali ari yuridu teh wa asyara aya kasisina al musannifu bidzalika ila ikhtiyari madhabil jumhuri aya min ittihadil masyiati wal iradah cek jumhur ulama atawa dibalikeun cek ulama jumhur bahwa ari masyiah jeung iradah teh eta sahiji maknana eta keneh nya masyiah mayasa gitu mayasa teh akur-akur keneh jeung naon iradah naon ari masyiah teh sifatun wahidatun azaliyatun pun heula cek ulama jumhur masyiah teh iradat teh masyiah beda kieu mayasa uyuridu gitu masyiah ngersakeun ya masya Allah sakaya kitu lin masya Allah iradatullah nah cek ulama jumhur eta teh sahiji manana alias eta keneh ngan menurut khilafan lil karomiyati cek golongan karomiyah mah beda masyiah iradat cek jumhur ulama mah masyiah jeung iradat teh eta keneh kartos cek ulama jumhur cek golongan karomiyah kumaha masyiah iradat masing-masing dugikeun ka kieu za'amu annal masyiata cek golongan karomiyah ngaos pulau ka sasapedahan ngaos sok bager ke dirajia sapedahna nah ai saur golongan karomiyah makieu ari masyiah jeung iradat teh beda mana bedana ya ari masyiah mah sifatun za'amu annal masyiata sifatun wahidatun azaliyatun tatanawalu mayasa'ullahu biha
sifatun eta sifat wahidatun nu sahiji ajaliyatun nu bangsa ajali berarti sifat qadim tatana walu anu ngarawat makana perkara ya saunu ngersakeun kana itu mah salo Gusti Allah biha ku itu masyiah jita sifat anu sahiji nu bangsa ajali nu ngarawat kana kersana Allah cek karunia ari irodat naon wal irodatu hadisatun muta'addidatun bita'addudil murodati ari irodah mah cek karunia teh nyaeta anyar sabing bilangan nu dikersakeun ku Allah. Jadi kieu cek golongan karomiah mah masyiah mah qadim, irodat mah hadis. Ari masyiah mah sifat anu ngarawat kana kersana Allah. Ari irodat mah bing bilangan tina kersaning Allah. Berarti sabaraha hal tina kersaning Allah Subhanahu wa taala. Cek karo ngan cek jumhur ulama mah masyiah jeung irodat teh eta keneh urang kumaha nyanakna tos we nyanak kama qala ulama jumhur wa asyara al musannifu bidzalika ila ikhtiyari madhabil jumhuri ta urang mah tos nyokotna kadinya ya nyokotna kadinya beun mutakallimun terus dilogatan itu nya mutakallimun teh sama dengan naon eta kalam ngerti kaunuhu mutakalliman mutakallimun teh nyokot tina naon kalam. Sifat kaunuhu mutakaliman eta kalajiman tina sifat kalam. Nih, sifat kaunuhu mutakaliman kalajiman tina sifat kalam. Jadi Allah wajib kasifatan ku sifat kaunuhu mutakaliman. Pen titik tah. Heupeun nepi kadinya titik. Jadi bet nanti titik nanti didinya sebenarnya mah ngeunaheunna nama sifat manawiyah teh tina tadi. Hayun alimun qadirun muridun sami basirun maya sayuridu mutakallimun tadi dinya teh sifat manawiyah eta nya sifat manawiyah pun ayeuna summa sifatud dati laisat bi ghairi au bi aini dati terus logatin mas ari sifat dat ari sifat dat hiji lain anu pecat tina dat tegesna teu bisa mencil teu bisa pisah tina dat da moal aya sifat nu tanpa ngancik dina dat moal aya sifat nu tanpa dat eta laisa bi ghairi dat. Jadi sifat teh teu bisa pisah tina naon dat da moal aya sifat nu tanpa cicing tina naon dat moal aya sifat dat beda ngan moal bisa dipisahkeun hiji dua ari sifatu dat teh laisa bi aini dati lain datiahna dat. Jadi sifatu dat lain datiahna dat lantaran sifat salawasna butuh kana dat pikeun ngancik. Jadi jelas sifat lain dat lain sifat. Sifat kudrot teh salian tidak gitu dah. Sifat kudrot teh lain dat maksudna sifat kudrot teu bisa mencil tina dat Allah
da moal aya sifat tanpa dat nya kitu deui lain berarti kudrot teh Allah teh kudrot Allah kudrot sifat Allah teh dat kartos nah kulantaran nyarioskeun neme sifat dat maka kaluar tina qaid sifat dat naon nu kaluar tina qaid sifat dat nu kaluar tina qaid sifat dat teh hiji nya sifat dat hiji sifat salabiyah sifat salabiyah mah teu bisa tumetep dina dat sabab jadi sifat ku eueuh nah dua sifat nafsiyah nah geuningan sabab ari sifat nafsiyah mah ainul maujud cek Imam Asy'ari teh mah termasuk datiyahna anu maujud termasuk datiyahna anu maujud Rangi tadi ari sifat dat teh nyaeta hiji lain bigoiri dat nya dua lain bi aini dat naon bigoiri dat nyaeta teu bisa pisah tina dat teu bisa mencil tina dat sabab mual aya sifat tanpa ngancik dina dat dua lain datiyahna dat jadi sifat tu dat lain datiyahna dat sabab sifat salawasna butuh kana dat pikeun ngancik eta siga sifat kudrot lain dat Allah sifat kudrot teh lain berarti kudrot teh Allah gitu lain berarti gitu kudrot teh Allah lain sifat eta mah ngan kudrot moal bisa sosoranganan sifat moal bisa cicing tanpa dat moal katingali tanpa dat beureum moal katingali lamun teu cicing tina jilid kitab hideung moal katingali lamun teu cicing tina kain ya tina dat dibeda faqadratun bimumkinin ta'allaqat bila tanah hima bihi ta'allaqat faqadratun makari sifat kudrat maka ari sifat kudrot ta'allaqat eta cumantel kudrot bimumkinin kana barang anu mungkin eta neng talebat tekeng didinya bager tekeng ngegebis kita gerak kabak lebat sok bager lebat karena bala geura tuh dasar barudak kan bimumkinin kana barang anu mungkin bila tanahi eta kalawan teu aya tungtungna ma ari perkara ta'alaqat nu cumantel itu kudrot bihi kana ma
Jadi fakudrotun makari sifat kudrot ta'ala kot eta cumantel itu kudrot bimumkinin kana barang nu mungkin bila tanahi eta tetep kalawan teu aya tungtungna ma ari perkara ta'ala kot nu cumantel itu kudrot bihi kana ma al kudratu wa ta'alluqa tuha. Ieu bade nyarioskeun tentang ta'alluqna sifat kudrot. Bahkan di dieu teh bade nyarioskeun tentang ta'alluqna sifat ma'ani. Ya. Nyarioskeun ta'alluqna sifat ma'ani. Itu keur nyarioskeun ya. Ari mun lamun logat satarabasna kieu. Fakudrotun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Ari sasaran tak gitu. Ari sasaran, sasaran itu berarti naon? Takdiyah, ta'alluq. Ibadah takdiyah tarotu. Ari takdiyah sifat kudrot nyaeta kana perkara anu mungkin ayana bari teu aya tungtungna. Tak kitu lamun di logat satarabasnakeun mah. Ari ta'alluq takdiyahna sifat kudrot nyaeta kana perkara anu mungkin bimumkinin ta'allaqat. Bila tanahima bihi ta'allaqat bari teu aya tungtungna alias abadi. Mana tingali jajaran kedua. Walladhi atamada al muhakkikuna anna ta'alluqa lil ma'ani faqat wa qala ba'dul mutakallimina lil ma'nawiyati. Ya, dina masalah ta'alluq teh aya perbedaan pendapat. Ceuk golongan muhakkikun bahwa anu narima ta'alluq teh atawa anu ngabogaan ta'alluq teh ngan wungkul sifat ma'ani maknawiyah mah henteu. Namun cek ba'dul mutakallimin mah bahwa nu ngagaduhan ta'alluq teh nyaeta maknawiyah. Ini bedanya. Cek muhakkikun mah nu boga ta'alluq teh ma'ani wungkul. Cek ba'dul mutakallimin mah nu boga ta'alluq teh nyaeta ba'dul mutakallimin. Tingali ka handap. Wa'lam. Jadi 2 3 4 5 jajar 3 huruf. Anna sifatal ma'ani min haitsu ta'alluq wa ada wa min haitsu ummi ta'alluq lil wujubat lil wajibat wal jaizat aya wal mustahilat aya kieu wa khususu bil mumkinati au bil mawjudati aksamu arba'atun. Ari ta'alluq ta'diyahna sifat ma'ani teh sifat ma'ani berarti keseluruhan eta kabagi 4 bagian. Jadi ari ta'alluqna sifat ma'ani teh ta'alluq ta'diyahnya ta'alluq naon ieu tadiah sasaranana kabagi 4 bagian. Al awalu ma yata'allaqu bil mumkina hiji anu cumantel kana barang anu mungkin.
Mana mungkinul wujud ya. Nya eta wa huwa al qudratu wal iradatu ta'diyah ya. Jadi ta'aluk ta'diyah teh akur sifat qudrat jeung sifat naon teh? Iradat teh nya bil mumkinat karena barang anu mungkin. Tapi ta'aluk ta'diyah nama beda. Lakin ta'alukul ula ta'aluku ijad wa idam. Tuh ari ta'aluk ipadah nama sifat kudrate ijad jeung idam. Nu kaduana ta'aluk nu kaduana berarti ta'aluk sifat naon? Iradat nya eta tahsis. Nya bedanya. Ta'aluk tadiah nama akur maya ta'alaku bil mumkinat wa huwa al qudrat wal iradat. Ta itu ta'diyah. Lamun ipadahna beda. Lamun qudrat ma ijad i'dam, lamun iradat ma tahsis. 2. Ta'aluk ta'diyah tina sifat ma'ani teh ma ya ta'alaku bil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Nya eta cumantel kana sakabe perkara wajib, mustahil jeung mungkin atau jeung jaiz. Ta'diyahna teh cumantel kana sakabe perkara boh nu wajib, anu jaiz, anu mustahil. Wa huwa sifat naon eta? Maya ta'alaku teh mak di dinya teh al ilmu wal kalam, sifat ilmu jeung sifat kalam. Jadi sifat ilmu jeung sifat kalam ta'diyahna akur. Ta'aluk ta'diyahna teh sasarana teh akur. Ngan ibadahna beda. Mana ibadahna? Lakin tuh aya ta'aluk awal mah inkisab berarti sifat naon? Sifat ilmu. Ta'aluk sifat kalamna naon? Dilalah. Artos. Nu kadua tah berarti tinggal cirian di dinya teh wa ta'alluqus sani dalam kurung kalam dihanapna. Wa ta'alluqul awal dalam kurung ilmu gitu. Eta mah ibadah. Nah, 2 tah. 3. Wasalisu ma ya ta'allaqu bil maujudat. Nomor katilu nya eta sifat anu cumantel nu ta'alluq bil maujudat sasarana teh kana anu wajibul wujud jeung mumkinul wujud. Jadi nu wajibul wujud jeung mumkinul wujud sifat naon? Wa huwa as-sam'u wal basaru bahkan wal idraku inkilabih. Tuh anu nyarioskeun deui termasuk sifat idrok. Tos dicanak 2 nya kurang. Sifat sama jeung sifat basor. Sifat sama jeung sifat basor ta'aluk ta'diyahna oge sami. Terus mana wajibul wujud mumkinul wujud bil maujudat. Warabi'u ma la yata'alluqu bi syai' yata'allaqu bi syai'in wa huwa al hayat. Nomor kaopatna nya eta sifat nu teu cumantel kana naon-naon nya eta sifat hayat. Jadi ta'aluk ibadahna atos dibahas nya ta'aluk ta'diyahna oge naon dibahas. Ayeuna ta'aluk taratubna na sifat qudratnya. Ari ta'aluk taratubna sifat qudrat teh aya 7 proses. Yuk katartibanana teh. Hiji tulis we hiji lieur ya. Suluhi qadim. Naon suluhi qadim? Ai suluhi qadim teh lulusna sifat qudrat ti qadim mula pikeun ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin.
pikeun ngayakeun jeung ngeuweukeun barang. Jadi geus tuntas ti luhurna keneh geus lulus sifat gurati qadimna mula pikeun ngayakeun jeung ngeuweukeun. Hiji ieu katartibanana maksudna kakawasaan Allah Subhanahu wa taala tamat nepikeun ka akhir kahirupan manusia teh ieu prosesna teh ieu mihirup nepi ka maot deui teh ieu prosesna teh nya tahapan-tahapan teh. Dua qabdoh awal ta'alluqna sifat kudrat ka makhluk memeh diayakeun. Di mana? Nah, ini kali ini ta'alluqna sifat kudrat ka makhluk memeh ta'alluqna sifat kudrat ya, sifat kudrat di Allah maksudnya kakawasaan Allah nyiptakeun makhluk memeh diayakeun. Tegasna aya dina kakawasaan kudrat Allah. Siga manusia aya di alam rahim. Manusia aya di alam rahim. Bahkan lamun rek nyokot mah tan jiji hadis awal heula euy. Jika hiji suluhi qadim, kadua tan jiji hadis awal. Tan jiji hadis awal heula nya wayah nanya sok balikeun. Tan jiji hadis awal proses pindah tina eueuh kana aya. Ta'alluqna sifat kudrat ka makhluk. Kudratna Allah ya. Pikeun makhluk proses pindah tina eueuh kana aya. Beres tidinya karek qabdoh awal makhluk memeh diayakeun aya dina genggaman Allah aya dina alam rahim. Tuluy qabdoh sani makhluk aya dina sabada eueuh nya aya dina sabada eueuh kan asana eueuh heula lin tuluy aya mana di alam dunia aya we jeleg ka alam dunia asana lulus mimiti nomor kahiji suluhi qadim geus suluhi qadim puli proses pindah tina eueuh kana aya tan hiji hadis awal geus tidinya tuluy makhluk teh diayakeun ngan dina genggaman kudrat Allah aya dina alam rahim tuluy tan hiji hadis sani proses pindah tina aya kana eueuh qabdoh sani makhluk aya dina sabada eueuh aya di alam dunia tuluy we kana proses pindah tina aya kana eueuh tan hiji hadis sani bisi liar ya ente ya. Jadi nama Majmu'atul Aqidah halaman 4 nya tina Majmu'atul Aqidah halaman 4. Jadi kieu we ku apa urang diurutkeun ya bisi bieu liar. Hiji suluhi qadim, dua qabdoh awal eta heula nyokotna, tilu qabdoh sani. Qabdoh sani mah makhluk aya dina sabada eueuh aya dina sabada eueuh berarti eueuh heula tuluy aya kalam dunia. Opat qabdoh salis makhluk dieuweuhkeun di maotan dina sabada aya di mana alam barzah. Ieu mah teu nyusunnya dalam menyusun mah kayak tan hiji hadis awal heula ngan maksudnya qabdoh awal qabdoh salis qabdoh sani qabdoh salisna mah nyusun heula eta tah tina qabdohna. Lanjut opat 5 tan hiji hadis awal proses pindah tina eueuh kana aya. Genep tan hiji hadis sani proses pindah tina aya kana eueuh. 7 tan hiji hadis salis proses pindah alam tina barzah menuju alam akhirat. Ya tan terakhirna ya tan hiji hadis salis. Jadi suluhi qadim, qabdoh awal, qabdoh sani, qabdoh salis, tan hiji hadis awal, tan hiji hadis sani, tan hiji hadis salis.
eta ta'alluq tarotubna tingkatan tahapan ti mimiti jelema eueuh aya eueuh deui nya aya prosesna eta ta'alluq tarot tu wahdatan aujiblaha wa misludi iradatun wal ilmu lakin amadi duaan jami'an